Guar mugaran nukelar tanpa cimata nyamangsa naratas kadana cinta bibir layar tarik jangkar janji asih nu bihari kiwari parantos dipatri ku jatuk rami kasep gelis danget ieu kabagjaan mung ukur milik anjeun duaan gunung ciremai nu ngajung kiring ngiring ngahariring jalan raya oge ngiring galumbira tapi anjeun sing emut saha anu ngagelarkeun anjeun duaan saha anu ngapingajarin ke anjeun duaan teu sanes iwati ibu sareng apa hidup ku kituna kasep geulis mangga gerak sungkem nyaluuh ka ibu tungkeun pidoa ti anjeunna sahideuk pinanggi bagja dina ngambas rumah tangga. Ibu, putra sumuju di pangkonan ibu. Teh sanes nuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Rumaos putra teh wangkid alit. Tuleh ingkah tina lampah anu salah. Hapunten ibu. Doakeun putra teh sing kenging kabagjaan lahir bahatin dunya roh akhirat tina ngambas rumah tangga. Doa ti ibu teh ulah disunkeun ku putra siang kalaueun. Dede anak yang kasep gelis bergeram iya gerat tehangan kabagjaan ku hidup duaan ibu mengutia saja hidup ku doa di keanggangan ya Allah ya Robi mugi-mugi ngarahmatan niat pun anak sakali kalian mugi-mugi ginanjar sapapaosna amin ya rabbal alamin cengkat kasep gelis mangga geraguga mangga ibuna diisun bageun dirangkul ibuna ibu hidup anu ngakanu hidup salami salapan sasi natap usapa hidup pinuh kurasa kaheman pinuh kurasa kanya aduh anaknya sing tenang sing ludeng dina ngambasana rumah tangga mama cacap ka hidup ku doa sareng si panon kabingan ya Allah ya Rabbi mugi-mugi ngarahmatan niat pun anak sakali kalian mugi-mugi ginanjar sapapaos amin ya rabbal alamin apa ya putra semujud di pangkonan apa teh sanes nuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalepatan rumaos putra teh kantos ngajaheutkeun manah apa ti wangkid alit dugi ka kiwari hapunten apa sakali deui doakeun apa putra teh sing tiasa ngawangun kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah kenging jodoh anu dipirido ku Gusti ya Allah ya Rabbi mugi-mugi ngarahmatan niat pun anak kalian mugi-mugi ginanjar sapapaosna amin ya rabbal alamin cengkat kasep gelis mangga apana dirangkul disun apa hidup anu ngayuga ka hidup natap usap ka hidup pinuh kurasa kaheman pinuh kurasa kanya deudeuh anaknya sing tenang sing ludeng dina ngambasana rumah tangga berhal geramiang gerat tangan kabagjaan ku hidup dua ya anu sumujud di pangkonan ibu itu putra ibu sadaya putra ibu ya teh tiwangkeun ayeuna kapayun pomi ulah diwilah-wilah ulah dibeda-beda estuin putra ibu doa ti ibu teh ulah disunkeun ku putra siang kalawan wengi ya Allah ya Rabbi pun anak nu dua ieu mugi-mugi anjeunna lus banglusina ngambasna rumah tanggana ya Allah ya Rabbi mugi aranjeunna seseukeun rezekina ditebihkeun balaina ya Allah ya Rabbi mugi-mugi ngarahmatan niat pun anak sakali kalian mugi-mugi ginanjar sapapaosna amin ya rabbal alamin cengkat kasep gelis mangga geraguga mangga ibuna diisun bageun ibu hidup anu enggal hormatan hidup anak yang tiwangkeun ayeuna kapayun pomi ulah diwilah-wilah ulah dibeda-beda estuin putra apa doakeun apa putra teh sing dipaparin jodoh anu pasti ti Gusti doakeun apa putra teh sing dipaparin katurunan anu soleh sareng soleh ya Allah ya Rabbi mugi-mugi ngarahmatan niat pun anak sakali kalian mugi-mugi ginanjar sapapaosna amin ya rabbal alamin cengkat kasep gelis mangga apana diisun bageun apa hidup anu enggal hormatan hidup anak yang tiwangkeun ayeuna kapayun kasep gelis ibu ramah hidup bade masyian suapan ieu suapan anu panutuan kanggo hidup doaan
Tibanggit enak hidup mau disuapan iku pergi terus rumah tanggi terus dewasa. Mangga mayun ka mama. Garesili huapan garesili keletang. Mangga tiasa ditempelkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 Alhamdulillahirabbil alamin. Mama tiasa ngageser sakedik mangga digantosan ku apa nak. Dihabisin dulu nasinya. Silih pika heman silih pika dede. Udah habis teh nasinya, habisin dulu. Pikanya kada hidup duaan. Mangga tiasa ditempelkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 Alhamdulillah. Bidoati urang sadaya kanggo panganten pamugi buru tutau salamina. Amin ya rabbal alamin. Lomba ya ayah Bogor PS Kuningan. Iya. 1, 2, 2,5. Iya. 3 up. Aanya yang dapet. Dibagi 2 istrinya dikasih. Dikasih, terima neng. Sama tangan kanan. Teteh pengantin, teteh dikasih rezeki sama suami tercinta, betul? Mau bilang apa sama aanya? Terima kasih sayang. Begitu romantisnya. Ibu anu ti Bogor sareng ti Kuningan, pami di pasian artos balanjaku apa nak sok nyarus gitu ente bu? Hah? Ente kunaon? Kirang ageng. Pami hayong ageng artos balanjana gampil. Servis urang ari wengi ditingkatkeun. Engke sok aya tambihna dina handapun bantal. Laras ente Pak? Iya. Betul enggak A? Iya. Neng ngeliat tangan A-nya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 Calik dina bang barung antengah hurun balung nyawang anu ngalangkung sedih manah nangoyong. Mau minum sekarang apa nanti? Silahkan minum dulu. Ya minum dulu masing-masing. Ya ini merupakan lambang kesetiaan suami istri. Ciptakan suasana yang romantis untuk kalian berdua dalam mengarungi bahtera berumah tangga. Satu. Dadah kata-kata si A itu dadah katanya. 2, 3 tarik up. Yang dapat besar teteh pengantin. Tahan dulu Aa. Iya. Lanjut. Mau dihabisin katanya. Hidup doa anting gaduh sifat getah sarupateun. Kumargi sifat getah sarupateun kalintang awona ku kitu nak dari pijik tebi. Ya sampai menyala A. Lalu ditiup bareng-bareng apinya 1, 2, 3. Lilinnya juga 1, 2, 3. Teteh pengantin pegang kendiknya. Aa itu ada apinya, silahkan masukin ke kendi.
sampai mentok udah. Lalu digoyang-goyang. Goyangnya yang romantis dong. Jangan kecepatan, pakai perasaan. Kalau udah capek baru bilang ke Ibu Kidung. Kalau belum capek masih akan aja menggoyang. Gimana? Udah capek? Ngegoyangnya udah capek? Udah. Bapak, pamitos capek ngagoyangna sok dicabut ente Pak? Hah? Ente? Aduh mending tadi Indra Patra mending aduh. Terus aja katanya nggak dicabut katanya. Mau dicabut nggak? Nggak usah. Ayo digoyang kalau nggak dicabut mah. Ibu mah nunggu sampai subuh. Eta mah ditoong lubang kenin aku apa nganten? Ampun. Menitu ditoong deh wae. Atos cabut atuh ari atos mah. Entos. Cing tingali eta cepeng ujungna basa tante Mana disundakeun ieu mah. Iya. Pami basa berarti senena tos pareumang rupi simul hidup duaan. Kedah tiasa mareman hawa nafsu. Harus bisa memadamkan api amarah, api emosi di kala sedang berumah tangga eta menawi simbolisna. Ya cepeng sesarengan neng. Potongkeun keduaan. 1, 2, 3 peletok. Lalu buang ke depan. 1, 2, 3. Sifat kita sarupaten kalintang awan aku gitu nak dari picen sing tebi. 1, 2, 3. Iya. Udah, silakan kaki Anya dicuci nih. Acara ngumbah sampean ieu mengerti simbol. Istri kedah satia satukan hujan pancaroga ieu menawi simbolisna. Teras dielap. Lesadang serta manahna sabar. Ikhlas pasrah turelang jujur serta satiang. Teras dielap gelis. Selop aana dianggokeun deui. Jadi pantat kendi sama lehernya harus pecah. Ya, kerjasama yang baik suami istri dalam memecahkan permasalahan. Angkat ke atas, angkat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, digoyang-goyang. Yang romantis goyangannya ya ulah tarik teuing cenah ge. Apa ngatena harewosan we ieu mah banyak permohonan. 1, 2, 3. 1 kali gagal. 2 kali coba lagi. Emangnya better berhadiah. Iya, digoyang-goyang. 1, 2, 3. Aduh, ya Allah Gusti. Muji syukur ka Pangeran anu sipangangan Rahman Rahim. Numaparin kanikmatan maksangan hidup tos ngajadi nikah tiasa laksana ridho tinu maha suci pamugi sing panjang kunjung lambat lambut laki rabi
ku pangeran landong ati para wargi upami parang puputra sing janten jang minusong amin yang robbal alamin mugi Gusti nang tayung aduh mama menitos nyararing sat segala rupi di awur ngawur karena rasa kaya kacinda suka bungan pangantenan tos laksana reren dengan sahabat ayo ngahate jembat ngajak di pangantenanya saka penghate kesabar tanah hoyong geragen abu banget mo ayah deh pak karena joget cina kawut mungkin hati jembat ngajak di panganten anyar saka penghati sabar pestana hoyong geragen abubar ayah sawerana pak ayah sawerana 3 juta pangantenan tos laksana reren dengan sabetan mana atuh saweranan ibu kidung mah di sawer mah oh iya oh iya mama ngisi ini dulu mah jangan aja cinta teh buta badai satria ada di atas bohong apa aja geningan bohong dicolek ah dina yang dihina pribado sarengan Tisanggarias Anissa anu lingina di Cilimus anu di Cepang Koneng eus ku anjeun nuhunkeun dihapunten sok bilih ngabankeun acara ieu sieun kakrapatan nuhunkeun dihapunten nu ageng-agengna ditutup bilih daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.